Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warrahmanul qudusu ba'ithu muqtadiru. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghah wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqatir rahmati rafati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allah Allah Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannati. Al hadis. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan ka urang sadayana tina rupi-rupi nikmat nu kacida pisan agengna, nikmat anu bisa mawa urang tina neraka ka sorga, nikmat anu bisa mawa urang kana kebahagiaan, nikmat anu bisa nyieun tentrem awak urang kabehan, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia tercurahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad, tahilap ka keluargina, sahabatna, umumna ka urang sadayana anu ngarep-ngarep syafaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun para alimil ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus ka guru-guru urang, kiai-kiai urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang ku Gusti Allah dipasihan kakiatan, mudah-mudahan guru urang ku Gusti Allah dipasihan panjang umur,
jembar milik rezekina pikeun negakeun lillahi kalimatillah. Oge teu hilap ka bapak-bapak ibu-ibu nu halala dir dina ieu haflah. Urang doakeun nu hadir ibu-ibu di dieu bari eujeng kesangan kipas ngiplik bae tengah berangki mah wancina emam wancina dahar lain wancina ngaji tapi masya Allah ku berkana kangjeng bapak-bapak nu hadir ibu-ibu nu hadir di dia mudah-mudahan panjang umur barokah bisa ka Mekah ka Madinah ka beli sawah imahna mewah salakina boga pamajikan arba'ah jadi jalangap amin gitu ya Allah karim teristimewa ka guru simkuring Abah Haji sareng Umi Haji guru urang di dieu pimpinan ponpes orang doakeun mudah-mudahan dipasihan kekuatan ku Gusti Allah dipasihan kasabaran dipasihan sagala milik rezekina pikeun ngabingbing urang kabehan terutama mudah-mudahan ieu pondok pesantren langgeng sampai poe kiamat ya robbal alamin. Teristimewa ka santriawan di dieu mah teh santri pamegetnya awewe nu mana nu geulis ka hareup atuh teristimewa ka para santri awewe anu keur ngaji neangan ilmu di dieu mudah-mudahan ku Gusti Allah digeuliskeun berarti nu pangheulana ngomong amin goreng eta sakali di mudah-mudahan santri nu di dieu geulis hatena geulis kalakuanana geulis sagala-galana lamun awewe geus geulis hatena curug teh moal mancer kana beungeut salaki lamun awewe geus geulis hatena tilok robang ngiridit ieu mah di malingping mah bang emok ngwal jah eta pagawean awewe anu teu geulis hatena cocok teh bapak-bapak lamun awewe geus geulis hatena daek ibadah lamun awewe nu leuwih-leuwih geus geulis hatena awewe teh anteng sagala-galana awewe mah anteng biwirna lamun anteng be biwirna aman sebab anu teu aman ge biwirna tara anteng awewe mah teu beunang manggih amben di mana manggih amben ngagibah ngomongkeun emas ngomongkeun baju ngomongkeun sagala nanan diomongkeun ta urang doakeun anak-anak urang nu keur ngaji di dieu sing dijadikeun awewe anu geulis hatena geulis awakna geulis kalakuanana ya robbal alamin. Kalayan inayati Gusti Allah alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana kempel di haflah anu mulia ieu di majelis taklim pondok pesantren An-Nahwiyah dina raraga ta'ziman wa takriman
ngagungkeun jeung ngamulyakeun junjunan urang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu urang kabehan di dieu harapanana supaya menang syafaati baginda Nabi. Jalema urang lamun geus menang syafaati Kangjeng, urang teh harapanana kabehan adalah sorga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun nyaritakeun maulid kabeh setiap bulan mulud urang nyipatan Kangjeng, sipatan Kangjeng teh lamun dibukukeun, lamun dicaritakeun moal anggeus sapoe, moal anggeus sabulan, bahkan satahun. Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbih, andai kata laut dijadikeun mangsi, tatangkalan dijadikeun kertasna, nuliskeun nyipatan akhlak Kangjeng Nabi mual beres. Sebab ku mulyana ku agung-agungna Nabi urang untung jasa dijadikeun umat Kangjeng anu mana Nabi akhir zaman, Nabi nu istimewa. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, diutus teh pikeun alam kabeh. Ketika ku urang ditalaah rahmatan lil alamin teh adalah ilmu. Lamun nyaritakeun ilmu berarti nyaritakeun cahaya. Lamun nyaritakeun cahaya, harapan urang hirup kabehan nu aya di dieu. Ider-ideran ge urang hayang salamet. Salamet dunya, salamet akhirat. Urang di dunia salamet, di alam kubur salamet, ngajembat sirotol mustaqim salamet, asup ka sorgana Gusti Allah salamet lantaran ayat cahaya Kangjeng rahmatan lil alamin. Ternyata ilmu teh cahaya. Lamun urang hayang boga ilmu, pesantrenkeun atuh anak nu mata kolot, anu mesantrenkeun anak ka pondok pesantren. Di akhir zaman, tengah-tengah zaman anu geus moral akidah, urang teh dijajah bu ku Yahudi anu mana pondok pesantren dijajah, budak sekolah dijajah. Tapi santena urang kabehan mesantrenkeun anak ka pondok pesantren anu harapan kolotna hayang boga anak soleh. Ketika anakna ngaji ka pondok pesantren, eta teh aya ilmu rahmatan lil alamin. Lamun santri anak urang aya ilmuwan, berarti lamun jalema boga ilmu berarti nyekelan cahaya. Lamun jalema geus nyekelan cahaya boga adab. Lamun jalema geus boga adab, atuh sakabeh makhluk Allah cintaeun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng teh nu paling hebat di Kangjeng teh adalah tata krama. Adabna Kangjeng di jero awak Kangjeng pinuh ku ilmu. Nu mantakan urang nempo santri kuari ngeunaheun. Ibu boga anak di pondok, dikiriman sabulan aya anu 1 juta, aya anu 500.000, aya anu 2 juta. Masing-masing kitabna anuna dibiayaan ku ibu kabehan anak-anak kurang di pondok. Eta cukup jeung indung bapana 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mesantrenkeun anak, cukup jeung urang
sok sanajan anak urang teu jadi nanaon tapi cukup jeung indung bapana asup ka sorga. Untung jasa sebab lamun nyaritakeun santri, ya Allah, santri teh cek Imam Ghazali, makhluk surga anu terlihat di alam dunia adalah santri salapi. Anu mana santri salapi anu teu nyaho dunia luar. Batur mah geus ider-ideran ka pantai, anak urang mah muka amil di pondok. Ketika muka amil di pondok, lamun bapana jeung indungna aya keneh dibaca jurumiyah kumanehanana di pondok, al kalamu wal abdul murakabul mufidu bil wad'i. Tawi kalam Arab iku wa utai kalam Arab iku lafad. Terus dibaca ku urang eta ganjaran ngaji anak urang di pondok bakal jadi rizki karena indung bapana di imah. Lamun bapana geus maot, ibuna geus maot, anakna di pondok maca jurumiyah, maca Quran, eta ganjaran anakna ngalir ka alam kubur jadi kiparat dosa indung bapana. Kumaha teu ngeunahna? Ibu hayang ka surga mah gampang pesantrenkeun anak. Nu mantak ketika urang nempo santri, masya Allah, di tengah-tengah akhir zaman santri teh ngaji bae. Sebab teu aya di amal nu paling hebat, Bu. Amal nu paling hebat di akhir zaman nu bakal nyalametkeun urang kabehan nyaeta hiji katungkul ku maca sholawat ka Kangjeng, kadua loba ngaji. Tanggerang eta kota ngaji ternyata. Di guru urang teh malam Jumat, malam Salasa, poe Minggu. Di dieu meureun aya nu Rebona, aya nu Kemisna, di mana-mana ngararaji. Eta teh urang di akhir zaman lamun awak teu dihambakeun kana pangajian atuh hese nu mantakan supaya geulis yeuh awak urang. Awak urang supaya tentrem yeuh. Urang geus kolot mah ider-ideran umur 40 tahun ka itu mah ye salaki nu gawe urang anu ngaji. Komo ibu-ibu manya lamun urang nempo awewe kiai eta awewe ternyata makhluk Allah anu unik. Jadi unikna kieu awewe mah, awewe diciptakeun ku Allah dina tulang iga anu bengkok, anu mana tina tulang iga Nabi Adam dijadikeun ku Allah Siti Hawa. Jadilah turunan Siti Hawa ka urang Pasir Gadung ka dieu, anu mana bermacem-macem. Lantaran Siti Hawa mah geulis, kok datang ke Pasir Gadung paretot. Siti Hawa mah geulis, kok datang ke Pasir Gadung harideung. Eta teh kumaha turunan ti dituna. Tatapi lain etana, ieu marek nyaritakeun teh awewe ketika nu daek ngaji, awewe ketika awakna geus geulis, hatena geus geulis, dituntun ku Allah kana jalan anu bener. Nu mantakan Bu, sempetkeun bae saminggu sakali mah kudu daek ngaji. Entak ieu dongeng ye. Jambara ieu salat jadwal lapar ye. Urang dongeng we nya. 15 tahun ka tukang, kisah nyata ya mah. Eta aya nini-nini di Malingping. Aya nini-nini umurna sekitar 60 tahunan. Berhubung ieu nini-nini geus kolot boga incu 2. Incuna teh nu hiji sakola keneh bari mondok di lembur, nu hiji di teh incuna teh parawan.
eta anak-anak teu aya di Arab ngan nini doang urusan insu dua. Ketika setiap aya pengajian di mana eta nini tidak lepang bu. Jadi ilu ngaji ya ka majelis talim lamun poe Kemis majelis talim anu aya ta nini eta engke Jumat aya ta matak sadesa eta di daerah Malingping eta full pengajian Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ngan kieu bela ngaji jeung ibu-ibu mah ngeunaheun jasa ganeng. Iki tahadusan biniam sok magahan ibu-ibu di ditu begitu ia asup ka majelis eta ibu-ibu mah antusias rame pengajian teh tilok saeutik ibu-ibu merame nu hiji ngadahar opak nu hiji ngomongkeun emas anu hiji ngomongkeun gelang anu teu eureun-eureun ibu-ibu ngomongkeun minantu bae macem-macem eta kiai ngomong ge tilok didengekeun asal balik mawa pais bae kana tas tah eta nini ngaji deui ka poe Salasa ngaji deui ka poe Senin ngaji be lantaran aya bahasa kieu eceuk kiai ari bodoh ge sok sanajan bodoh ari daek ngaji mah insyaallah maotna husnul khotimah nu daek ngaji amin ge nya ari bodoh ge ketika daek lelempangan ka pangajian silaturahmi ka kiai eta insyaallah maut nate ya husnul khotimah. Sebab setiap di pengajian eta teh ya aya undangan-undangan nama kangjeng. Setiap orang endek pengajian ibu-ibu masuk rajin. Muhammad bin Abdullah dinadomkeun. Ketika dibaca marhaban ya Nabi salam alaika marhaban ya Rasul salam malaika aya sok dibaca tidak pengajian teh dibaca eta bahasa kitu ini asal dongkap bae ka pengajian datang wae ka pengajian sebab di jero pengajian nu hebat teh kiai urang sok ngondang-ngondang ngaran nabi ketika orang ngadenge ondang-ondangan ngaran nabi anu harapan orang teh nini supaya maotna mawa iman jeung Islam eta ngaji bae masya Allah ngaji kadieu ngaji dina hiji waktu ngaran nini keur lempang bu kasenggel ku motor ku setang tak begitu mapa aya nu motor kasenggol ku setang motor tak ngilap bulintir ngaran ini ge mulintir ragag begitu ragag dibawa maut masya Allah eta maut dibawa ka imahna berhubung ieu nini jalema teu boga bu biasana pan urang kana jelema nu teu boga mapan masyaallah abong sedih jasa nu ngalayat eueuh ngan hiji dua anu noong teh ngan kakadang incu ieu dibawa aya nu malilatkeun masyaallah karim aya nu karunyaeun kiai anakna coba susulan tah anu ngumbahan anu mandian saha di dieu anu isok mandian sa nyai anu susulan anu sok kapanan sa anu susulan disusulan begitu disusulan di pandian eta nini pan umur 60 tahun peot
atuh Allah alam susunam duka peot duka henteu nya peot logika urang mata ieu urang nini teh ketika mat peot dipandian lah ai Allah karim begitu dipandian eta spontan kageteun nu mandian teh kageteun pan ieu pan umurna teh 60 tahun begitu dipandian kunaon kabeh awakna bersih cekas geulis mencrang tina setiap irungna dikumbah aya sengit misik masya Allah setiap celina nu bobolong dikumbah aya sengit misik dipandian ecek anu mandian teh kieu pan ieu maneh tukang ngaji pan ieu mah jadi geulis kieu nya ibu-ibu teh ulah gandeng ieu teh tukang ngaji abdi teh apal ibu-ibu ieu di mana di majelis talim aya ngaji bae masya Allah beres di kapanan geus diangsongkeun eta teh eueuh nu nyalatkeun ya Allah ngaranna ge teu boga tiba-tiba keluargana ceurik urang cenah geus salatkeun saaya-aya di imah teu kudu make pidiah teu kudu make sholawat geus saaya-aya tapi maha kawasa Allah mulyana Kangjeng Nabi henteu ngeuweuhkeun henteu Kangjeng teh Allah teh henteu nelantarkeun kana ahli-ahli Allah kana ahli-ahli ngaji teh ku Allah henteu ditelantarkeun tiba-tiba anu tanpa diduga aya rombongan abuya ujung rombongan make baju putih sadayana santri loban lamun diukurkeun eta rombongan teh sekitar 300 jalema datang ka imahna cek abuya kieu bawa ka masjid atupan masyarakat nempo abuya mah kaget pan ieu abuya datang ka nini sahebat kumaha eta nini nya sampai abuya meunang instruksi datang kana tempat ieu hayang ngalep barokah nyalatkeun kana awewe ieu masya Allah karim bawa cek abuya ka masjid salatkeun begitu disalatkeun samemeh disalatkeun abuya teh sambutan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cek abuya lamun aranjeun hayang apal nu asli ahli sorga teh anu apal ahli sorga teh anu asup ka sorgana moal meunang hisaban tah nu kieu ye cek abuya kula teh di bejaan keur peuting kula ngimpi cek abuya didatangan baginda Nabi Muhammad aya umat kula kiai di kampung anu maotna teh katabrak motor di bejaan ku Kangjeng eta teh ahli ngaji wali Gusti masya Allah waliyatun min aulia ilah ternyata tukang ngaji teh bisa jadi wali Allah karim disalatkeun ku abuya masyarakat apal bahwa ini ieu aya kahebatan ayeuna ngalayan nu loba nu ngalayan diitung-itung eta ku anak incuna menang amplop pidiah kabena 500 jutaan tak gitu Bu lamun ibu aing boga duit minta paeh doang keur ngaji eta teh hebatna tukang ngaji gagahna tukang ngaji teh dibere rahasia ku Gusti Allah urang teh teu nyangka anu gagah hebat jalema paeh mawa iman jeung Islam harapan urang di dieu ibu-ibu lamun hayang jadi hebat ibu mah pan hirupna make rasa lamun teu beunang kasentuh ku salaki cerek kanan langsung ngaloncat kana kasur blung ceurik
cerekanan be kusalaki marah ibu-ibu mah kasinggungan rasa babari celik. Tapi nu paling hebat sebagai wanita awewe mapan boga rasa. Lamun rasa dihijikeun jeung yakin awewe bakal ngaluihan lalaki. Awewe bakal jadi murida Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah teh waliyatullah anu mana najero hatena teh rerengkehan. Najero qalbuna teh ngan hiji kumaha carana aing bisa ibadah ka Gusti Allah ketika tina ibadah aing cek Robiah boga energi positif eta energi positif nyebar ka luhur nyebar kana jalema-jalema anu mahabbah ka aing. Nu mantak para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang doakeun santri-santri di dieu anu keur ngararaji sing dimanfaatkeun elmuna. Mudah-mudahan santri di dieu anu keur ngararaji sing diberkahkeun elmuna, leuwih-leuwih bisa wauh ka Kangjeng Nabi, leuwih-leuwih bisa wauh ka Gusti Allah anu harapanana eta teh tabungan ibu di akhirat. Anak ibu jadi ahli Allah, anak ibu bisa ngamalkeun elmuna, etalah bakal jadi tatalang urang engke jaga di akhirat. Sakali di urang doakeun mudah-mudahan Abah Haji jeung Umi Haji jeung urang kabeh anu aya di dieu urang kabeh diampura dosa, diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad, disalametkeun ku Kangjeng, bari babarengan asop ka sorgana sareng Kangjeng. Tah sakitu urang ngadoa mudah-mudahan aya berkahna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina wa sabi sadi rasulillah ajmain. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fariz an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu hafidina, Allahu hadirina, Allahu nadirina, Allahu syahidun alaina, Allahu walina, Allahu mu'ina wa huwa ala kulli syai'in mahid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tamlu biha qalbina nuran wa sholahan wa sururan wa nuran jami masyayikhina wa masyayikhi masyayina wa liman izdamana wa nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten dina samudaya kalalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.